sareng eta tetep tina sawarehna maksiat farji atakasyufu ari mukakeun orat ingdaman disandingeun jalma yahrumu anu haram naon nazruhu ninggalina itu man ilaihi ka itu si jalma au fil kholwati atawa dina tempat sepi digoiri gordin bari henteu aya pamaksudan. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat farji istiqbalul kiblati ari nyang hareup ka kiblat awistid baruha atawa nukangan itu kiblat bibaulin dina nalika kiih au goitin atawa dina nalika ngising min ghairi hailin bari henteu aya hahalang au kana atawa kabuktian itu hail ba'uda eta jauh anhu ti itu si jalma aksaro dina anu luwih loba min salasati azruin tina tilu pirang-pirang siku au kana atawa kabuktian itu hail aqalla eta leuwih saeutik min sulusai ziro'in tinimang 2/3 siku illa fil muaddi angin dina tempat anu dicawiskeun lidzalika pikeun itu baol au goit. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat farji at-tagawutu ari ngising alal qabri netepan luhureun kuburan wal baulu sareng kiih fil masjidi di jero masjid walau sok sanajan kabuktian itu baol fi inain eta tetep dina jero wadah wa alal muazzami sareng netepan luhureun barang anu diagungkeun. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat farji tarkul khitani ari ninggalkeun di khitan ba'dal bulugi dina sabada baleg.